Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sumanget enjing kanggo kasadayana, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha dararamang siswa-siswi ibu sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng kedah sumanget dina pangajaran daring dinten ayeuna. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan materi iklan layanan masyarakat dina pangajaran genep. Sate acan lebet kana pengajaran, hidep kedah mempersiapkeun heula anu kahiji. Hidep awali pembelajaran dinten ayeuna ku bacaan basmalah atawa urang ngadoa sasarengan. Saterasna, hidep siapkeun alat tulis sareng siapkeun fokuskeun pikiran kanggo narima pangajaran dinten ayeuna. Urang kawitan heula ti mulai kompetensi dasar. Ibu bade nganggo bahasa Indonesia supados teu karagok. Anu kahiji 3.6 yaitu mengidentifikasi ragam atau jenis informasi, bentuk struktur teks, fungsi sosial dan aspek kebahasaan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan. Yang kedua, 4.6 menyusun dan mengomunikasikan iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan. Tah eta kompetensi dasar anu kedah dicapai ku hidep dina pangajaran genep dinten ayeuna. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi, pada bagian ini peserta didik kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi ragam atau jenis informasi, bentuk, dan struktur teks iklan layanan masyarakat tentang berbagai kegiatan serta dapat menyusun dan mengomunikasikannya. Ayeuna urang kawitan medar naon anu dimaksud ku iklan layanan masyarakat teh. Hidep atos aya anu pernah ngadangu naon anu namina iklan masyarakat atawa aya nu sering manggihan atawa ninggal dina tembok-tembok ditempel poster atau brosur aya anu masang spanduk iklan layanan kesehatan atawa iklan layanan masyarakat anu ngalarang buang sampah sembarangan jeung sajabana. Tanya jadi iklan layanan masyarakat teh nyaeta tulisan anu eusina mangrupa kalimah atau pangajak ka masyarakat pikeun ngajak kana kahadean atawa pagawean anu aya manfaatna jang diri urang atawa manfaat jang masyarakat umum. Contohna tinggali dina gambar nu paling ujung contohna urang pedar saalit dina gambar eta aya jalmi nuju ngabuang sampah ka walungan. Tulisanana nu aya dina poster atau dina gambar eta nyaeta sami-sami miara ka endahan serta karapihan lingkungan kalawan henteu miceun runtah kawalungan. Tah eta eusi tina iklan layanan masyarakat eta ngajak agar urang atawa hidep sadayana bisa ngajaga lingkungan atawa kebersihan di sekitaran walungan supaya bersih. Jadi teu meunang buang sampah kadinya gitu. Tah eta ajakan anu pikeun kahadean urang sararea. Teraskeun deui hidep kedah apal, iklan layanan masyarakat mah biasana henteu neangan atawa mihareup kauntungan, arek eta jang organisasi atawa jang instansi anu nyieun eta iklan. Aya sababaraha iklan anu memang eta iklan teh dijieun jang mihareup kauntungan atawa dikomersialke ku ibu bakal dijelaskeun aya sabaraha rupa iklannya. Tah hidep perhatikeun deui dina gambar eta aya dua contoh lain tina iklan layanan masyarakat anu ngajak ka diri urang anu kahiji ulah daek nyoba-nyoba kana narkoba jeung ngarokok. Kunaon? Anu kahiji narkoba mah geus puguh jelasnya di negara urang dilarang penggunaanana. Aya hukumna, aya undang-undangna. Anu paling penting eta obat dilarang ku agama urang. Jadi hidep kedah apal kana eta obat teh geus puguh dilarang, jadi hidep kudu bisa ngajauhan jeung ulah coba-coba. Kulantaran kitu ajakan dina poster eta tulisanana narkoba ngeun saukur ngaruksak mangsa hareup salira. Salain mangsa hareup oge bisa ngarusak diri salira, jadi kudu bisa ngajaga jeung bisa
ngajauhan namana narkoba. Nu kadua, ngarokok teh nyebabkeun sagala rupi panyakit, salah sahijina kanker. Jadi hidup kudu bisa mika nyaah diri salira jeung mika nyaah keluarga. Komo hidup nembe kelas 7-nya nu pameget ulah coba-coba hoyong ngarokok. Komo hidup masih nyuhunkeun artos ke orang tua teu acan tiasa ngadamel artos, jadi hidup kedah tiasa ngajauhan eta namina rokok tah. Kadua iklan eta ka asupna iklan layanan masyarakat kulantaran ngajak kana diri urang jang kana kahadean ulah ngadeuketan narkoba jeung ngarokok. Ayeuna ku hidup perhatikeun dina gambar eta contoh iklan layanan masyarakat anu tulisanna ngajak urang kana kahadeannya. Hidup kudu ngarti atau apal naon maksud ungkara anu aya dina tulisan poster eta. Nu kahiji aya tulisan leuweung sumber cai bersih, teras leuweung sumber hawa bersih, leuweung sumber kahirupan, jeung tulisan leuweung ruksak urang balangsak. Tah naon anu dimaksud ku ungkara-ungkara di luhur eta? Anu dimaksud ku leuweung sumber cai bersih teh nyaeta maksudna yen leuweung teh mangrupa tempat pikeun nendenan atawa nandean cai anu bersih pikeun dimangfaatkeun ku lingkungan di sabunderan eta leuweung. Alasana sabab biasana ari leuweung mah sok tara kakotoran. Saperti kakotoran ku polusi atawa kakotoran ku sumber-sumber kotor nu lainna. Anu kadua, leuweung sumber hawa bersih. Kulantaran tadi si leuweung ieu teu acan kakotoran ku polusi, ku kotoran-kotoran anu sumber na tinu lain, jadi hawana masih bersih, masih asri. Terus nu katilu, leuweung sumber kahirupan. Naon anu dimaksud ku leuweung sumber kahirupan teh? Kulantaran di leuweung mah seueur paneanganana ciga sesatuan aya, terus mameuna aya, tah didinya kusabab leuweung disebut sumber kahirupan. Teraskeun kata-kata nu terakhir dina tulisan poster eta nyata leuweung ruksak urang balangsak. Naon maksudna? Coba ku hidep di tengetkeun naon eta kata-kata terus ku hidep tuliskeun naon alesanana jeung sebabna kunaon. Sabada hidup nengetan poster iklan layanan masyarakat anu tadi dina slide 1 acana aya kata-kata tadi leuweung ruksak urang balangsak. Tah eta ku hidup ditengetkeun naon ungkara anu dimaksudna jeung setuju atau henteuna tina kata-kata eta. Teras kata-kata selanjutna anu aya dina tulisan eta dipedar oge ku hidupnya ungkarana naon. Anu katilu di dieu naon amanat anu hayang ditepikeun ku eta poster. Coba ku hidep diserat naon amanatna, terus naon jejer iklan layanan masyarakat di luhur teh. Ku hidep dipilari jejerna naon. Anu kalima nurutkeun hidep luyu atawa henteu iklan di luhur teh jeung kanyataan sapopoe kiwari. Jadi iklan eta teh bener teu aya sangkut pautna teu jeung kahirupan urang gitu sehari-hari. Tah ku hidep di telaah eta iklan teh sebenarnya luyu henteu atau sarua henteu jeung kahirupan urang dina kanyataanana. Ayeuna urang medar kana bagian B, mika wanoh iklan layanan masyarakat. Tadi ku ibu atos dijelaskeun naon anu dimaksud ku iklan layanan masyarakat, tah ayeuna urang medar kana eusina. Iklan atawa sambung layang mangrupa salah sahiji cara pikeun ngawanohkeun atawa nawarkeun atawa mere informasi ngeunaan hiji barang atawa hal. Iklan teh aya 2. Tadi ku ibu disinggung aya iklan anu neangan kauntungan jeung iklan anu teu neangan kauntungan. Iklan aya anu disebut iklan komersial, nyata iklan anu neangan kauntungan teh atawa aya patalina jeung kauntungan, boh eta kauntungan material, kauntungan non material jeung sajabana. Aya oge anu disebut iklan non komersial, nyaeta ieu iklan layanan masyarakat anu ku urang ayeuna nuju dipedarkeun materina. Tah eta kaasup kana iklan non komersial. Iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditujukeun ka masyarakat bari henteu miharep kauntungan. Beda jeung tadi iklan komersial, biasana mah eta ngajual hiji produk atawa sok aya dina TV atawa nawarkeun hiji barang. Tah eta iklan komersial. Teras maksudna dina iklan layanan masyarakat teh ngajak sangkan masyarakat teh migawe
pagawean anu hade atawa ulah ngalakukeun pagawean anu teu hade. Jadi biasana poster atawa iklan layanan masyarakat mah aya anu dipikaharepkeun sangkan kaayaan teh bisa leuwih hade, utamana pikeun balarea ka harepna sapertos kitunya. Aya sababaraha ciri-ciri iklan layanan masyarakat pada sidep tiasa ngabedakeun mana ya iklan layanan masyarakat atau iklan-iklan anu memang ngajual produk gitu. Pasti hidup tiasa ngabedakeun tina tulisanana, tina ciri-cirina. Anu kahiji nyaeta henteu ngandung unsur komersial. Anu kadua eueuh unsur produk, boh barang, boh jasa, jeung sajabana. Anu katilu, anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan atawa organisasi sosial anu henteu neangan kauntungan. Anu kaopat, mangrupa atikan atawa ajakan atawa anjuran pangajak pikeun ngalakukeun hiji pagawean anu hade teh nya. Anu kalima, miboga target anu leuwih lega, ambahanana teh tibatan iklan komersial. Jadi ieu mah aya sangkut pautna jeung kahirupan urang kahareupna supaya kahirupan urang bisa leuwih hade. Iwal ti ciri-ciri tadi aya oge hal anu kudu diperhatikeun dina iklan layanan masyarakat. Bisi hidup ke bade ngadamel poster, spanduk, atawa brosur, pamflet, nu lain-lain anu berkaitan jeung iklan layanan masyarakat aya 3 hal anu kudu diperhatikeun. Nu kahiji nyaeta komunikasi. Naon wae aya 3 nya dina komunikasi eta. Nu kahiji, media pikeun nepikeun pesen-pesen nu tangtu atau nu bener. Anu kadua, alat pikeun mengaruhan balarea. Jadi komunikasi eta penting supaya urang dina nyieun berita eta bisa mengaruhan masyarakat anu maca atau anu ningali eta iklan. Anu katilu, ditepikeun secara persuasif atawa ngawawar pangajakna, saran-saranna diajak gitu tah. Eta anu komunikasi anu ditepikeun secara persuasif. Anu kadua, atikan. Naon atikan teh nyaeta mangrupa ajakan anu ngadidik masyarakat serta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat kana hiji perkara. Anu kadua dina atikan eta aya anu dipikahareup nyaeta bisa ngarobah tingkah laku masyarakat. Anu katilu kudu aya senina. Sabab anu kahiji alat pikeun narik perhatian. Jadi komunikasi jeung seni antara tulisan jeung seni eta dihijikeun lamun urang harek nyieun iklan layanan masyarakat. Anu kadua mangrupa ebrehan ajen inajen senina. Jadi didinya aya kolaborasi atau aya miksasi antara seni, tulisan jeung ajakan tujuan urang nyieun eta iklan. Iklan masyarakat oge nya miboga 3 cara. Ngawengku 3 cara. Anu kahiji nyaeta bisa ngagunakeun audio. Naon audio teh nyaeta iklan anu ngeun kadenge. Jadi ngan saukur bisa ku urang didenge ciga iklan dina radio atau wawar dina speaker nya biasana di masjid tah eta kaasupna kana iklan layanan masyarakat anu ngagunakeun audio. Anu kadua, visual. Naon visual? Nyaeta iklan anu ngeun katenjo seperti poster, pamflet, baliho, spanduk, buklet, stiker jeung sajabana eta kaasupna kana visual. Anu katilu, audio visual. Eta mah gabungan antara tadi anu audio jeung visual. Iklanna anu kadenge jeung katenyo seperti iklan dina televisi atawa dina internet anu diunggah ya anu ayeuna ku hidup nuju dipelajari eta kaasupna audio visualnya anu diunggah kana YouTube. Jadi iklan layanan masyarakat anu mangrupa poster, pamflet atau stiker mineng kapanggih biasana mah nya ku urang di gedung fasilitas umum seperti di rumah sakit jeung puskesmas teh eta iklan layanan masyarakat. Contohna anu biasa ku urang sok dipanggihan dina kahirupan urang sehari-hari. Ayeuna urang medar kana bagian C kaparigelan nyieun poster iklan layanan masyarakat. Nyieun poster iklan layanan masyarakat teh mangrupa gabungan kamampuh ngagunakeun basa jeung seni. Tadi teh anu tadi dina komunikasi jeung seni digabungkeun tah eta bisa neangan kacocokan urang jang nyampekeun iklan layanan masyarakat. Basa anu digunakeun kudu narik
ati anu maca kitu deui jeung ilustrasina. Jadi gambarna kudu matak ngahudang kana penasaran anu ningali eta iklan. Aya sawatara langkah anu bisa dipigawe upama urang rek nyin poster atawa stiker iklan. Anu kahiji kudu nangtukeun heula jejerna atawa judulna, temana naon. Anu kadua tangtukeun ungkara pesenna hayang ditepikeun ka balaria teh naon. Anu katilu tangtukeun gambar atawa ilustrasina. Jadi ku hidep di konsep heula kumaha gambarna, ilustrasina, terus ku hidep lamun tos manggih jejerna tos aya ungkara pesenna tinggal didamelkeun eta poster iklan layanan masyarakat. Ayeuna pembahasan anu terakhir bagian B, pangaweruh basa. Jadi dina iklan layanan masyarakat teh aya kalimah-kalimah anu kudu diperhatikeun. Biasa nama kalimah parentah seseueurna anu sok dituliskeun atau ditepikeun dina iklan layanan masyarakat. Kalimah parentah nyaeta kalimah anu eusina kahayang atawa parentah kabatur sangkan ngalakukeun pagawean anu dipikahayang atawa anu diparentahkeun ku urang. Cara nulisna ditungtungan ku panyeluk atawa tanda seru. Anu kahijinya sangkan leuwih tetela hidep tengetan contoh anu dihandap. Cing pangmiceunkeun runtah jang tanda seru tah. Eta contohna ku hidep tiasa dibaca. Upama nilikana maksudna kalimah parentah teh bisa dipasang-pasing jadi sababaraha golongan. Di antarana anu kahiji aya kalimah panitah. Naon anu disebut ku kalimat panitah teh nyaeta kalimah anu eusina maksa jalmi lian milampah pagawean saperti contona tiasa dibaca ku hidep. Nyai pangmelikeun sambeleun ka warung tanda seru. Tah eta contoh tina kalimah panitah. Anu kadua aya kalimah pangjurung. Nyaeta kalimah anu eusina ngajurungkeun jalma lian milampah pagawean saperti contoh kalimahna tiasa ku hidep dibaca. Anu katilu kalimah pangajak. Kalimah pangajak mah nyaeta kalimah anu eusina ngajak jalma lian ngarah migawe babarengan jeung urang. Contohna tiasa dibaca. Anu kaopat kalimat panyaram nyaeta kalimah anu eusina nyaram anu lian milampah pagawean. Anu kalima kalimah pangharepan nyaeta kalimah anu eusina miharep hiji hal saperti contona tulisana kata-katana mudah-mudahan ulah hujan karunya kanu moe cengkeh. Tah eta kaasup kana contoh-contoh kalimah parentah. Aya 5 kalimah panitah, pangjurung, pangajak, panyaram jeung panghareupan. Eta biasana kata-kata anu sok dipake digunakeun dina kalimah-kalimah parentah anu diakhiri ku panyeluk tanda seru. Ayeuna ibu bade masihan pancen atawa tugas. Aya 2 tugasnya. Anu kahiji pancen kalima pek jieun iklan layanan masyarakat ku hidep. Jejerna dipilih di 8 jejer eta bade anu ngajaga lingkungan hirup, bade anu ngajaga kebersihan, ngahemat cai, taat aturan patali marga atau ngamumule bahasa Sunda, ngajaga kesehatan, ngahemat listrik, bahaya narkoba. Sok ku hidep dipilih salah sahiji eta terus didamelkeun iklan layanan masyarakat. Digabungkeun tadi antara bahasa atau bahasa jeung seni. Ngagambar teh tadi kan tos aya cara-cara aku hidep dikerjakeun, diseratkeun, difotokeun, dikintun ka ibu. Ayeuna pancen kadua atawa tugas nu kadua kerjakeun pancen kagenep. Tuliskeun dina kotak anu aya hareupeun kalimah dihandap. Jadi ku hidep dicocok-cocokkeun eta kata-kata teh kaasupna kana kalimah panitah atawa pangjurung atawa pangajak, panyaram atau panghareupan ku hidep dicocok-cocokkeun ti A dugi ka E. Contohna misalkan dina soal nu kahiji pangmersihkeun buruan nya, tah eta kalimahna kalimah panitah atau pangjurung. Ku hidep dicocokkeun. Dikempelkeun dinten ayeuna paling lambat minggon payun. Alhamdulillah materi pangajaran genep
Iklan layanan masyarakat atau rengse dijelaskan ku ibu kanggo siswa-siswi ibu sadayana. Hatur nuhun anu atos ngiringan pembelajaran dinten ayeuna. Urang akhiri ku bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Tong hilap kanggo siswa-siswi anu teu acan ngasubscribe channel ibu, sok mangga di subscribe heula. Anu atos di like terus di share ke teman-teman atau ke rencangan anu sakirana meryogikeun ieu materi. Mudah-mudahan video materi ieu janten pembelajaran sareng tiasa janten manfaat kanggo kasadayana. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.